Bismillahirrahmanirrahim. Urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar. Justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ka beladiana urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh. Bahwa orang selalu dibarengan ku Gusti Allah aing ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu lan hese ketika kurang diaji ilmu-ilmu tasawuf Hifayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidin Ihya Hikam diaji tinggal diaji di surah tinggal di surah lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngerenyed tiga-tiga. Ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye tetapi karasana encan aya. Urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan orang percaya ke Allah bahwa Allah nggak barengan orang padahal Allah masugi Allah orang percaya ke Gusti Allah Allah maha sugi teu kudu dagang teh cenah dahar kumaha tah ieu eta lah pinarakaeun teh eta komo lamun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat. Terus ya dek dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakolas ya ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus hararesek kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia ada ji sia ada urang lalagaan ieu tah make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarenganna Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kieu cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah ban urang malah lain lain orang susuna beda jeung nu di imah aju bae kulitna keur rada lain deui jeung eta we herang barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung ieu aja putih terus we ngahayal poho leng eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu komo lamun manggih nu ngongkok ada setik deh tolol teh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat bloon letak kos gitu nah itulah jauh juga Allah hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong-ngomong ke batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kene weaan tama rombongan jurig sama kos gitu haji tinggal haji jurig sama kos gitu jurig sama kos gitu arese hayang bareng jeung Allah teh Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin saknya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa teu asa dibarengan ku Gusti Allah
numantak tadi karasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang nancan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati mata turun ke hati kayaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabladieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina apalna setelah kurang dikanyakeun beki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wauh tak ka urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho ke ka Gusti Allah tuluy kurang teh diteruskan melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus kurang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Penting batur kerek urang mentang mata bonta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturan leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah wa dimaksud iwal ti Gusti Allah engke Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan hiji be di jero qalbu teh Allah teu aya muatan nanaon lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh teu dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng geus urang make usolli make sejak kaula adeun kumaha ge kitu bae salat teh capek usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat eleh alam pelung mah bar
kos gitulah lantaran teka rasa barengna Allah kehadiran Allah ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung Khaliq mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salat dage geus lain maka sejak kaula jak karasa Allahu akbar karasa bareng jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasa anu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan ai urang maka kara 4 rakaat ge hajuh ae diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak anak mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat sholat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah da salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat teh si kos kitu sasolatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa iddallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japaya ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah naonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh jeung saha deui kasieun tah contohna eta Habib Rizik kasieun jajar bae aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya kene nu sejen gegara ragah can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa kene di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu aya korek apian emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf
Maaf, acak-acakan ya negara. Masya Allah. Bahkan gede na Banten teh dicekel ku para wali Allah. Tenar dengan Kesultanan Banten. Cuman inggisna kieu. Nu kukula geus dicaritakeun aya angin, aya cai di Banten teh, aya pasir, batu, berarti ieulah alat-alat jang perang. Nu nundukeunana hanya wali-wali Allah. Kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari, ieu nagara sa Indonesia aman. Khususna Pulau Jawa, Pulau Jawa aman. Tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua. Hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai. Atawa dibanjirkeun para rae mana-mana. Saat sama sekali bae. Kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian. Di Cikoromoy mah lamun digali aya caian. Terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian. Tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari saat sama sekali bae. Puluhan meter ka handap eueuh cai. Hiji. Nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana? Maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran? Coba pilih. Tuh sia mah embung kan kabeh ge. Tapah henteu, Pak. Musibah embung, Pak. Nah, tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho. Ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan. Gunung Karang jeung Gunung Polosari eta mah boga sejarah. Tah, loba jelema anu hayang kaluhur, hajut teu balik deui digegel maung. Ieu ge hiji nek dikaditukeun. Pakai tumbal Gunung Karang. Tah, lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge. Sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah. Sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah. Karasa babarengana saeutik. Eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah. Melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Di zaman Belanda apa nu dibogaan ku urang naon atuh? Nu dibogaan ku urang naon? Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden daya dereden bedil manu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus. Kemudian congona dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi nah neangan beung cek ces eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh aneh Belanda lewat nah hanya aya mah encek mah ada Belanda lewat sini urut sukuna cokot dirinya urut sukuna tah cirian tet buledan tendenan ka dia tak ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu paeh di Belanda di ditu mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak sukuna mana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna nah mulai garit telat ini bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set
Dia garis di 9 kali apa set tapak jalakan berarti kan. Nah, tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf. Tenden kadinya set. Ujian Kang Pen di mana? Eta bisa kos kitu ilmu Allah, masya Allah karim. Ye, ulah wora. Loba jelema haju terus gendong we dirinya teu balik-balik. Eta ilqala main tah itu. Iyalah kemaha agungan Al-Qur'anul kalamullah. Al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz. Ngapeskeun jelema-jelema nu nakal. Quran. Mentek nyalahgunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz. Ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horengana teu akur jeung aturan Gusti. Abdi geus gelut teu wani lantaran jelema gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyao daledeng turunkeun. Ji bagua al-mu'jiz. Serahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti. Doakeun. Ku percaya orang ke Al-Qur'anul Karim moal jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kana Golkar ajur kamari keur zaman Soeharto. Ajur inting-intingan. Sakali deui ajur inting-intingan. Sakali deui siata nu neruskeun. Aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Iya mah contoh abe urang mantap ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana. Ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manen kitu ka anu teu salah mah. Anu teu salah niat mah. Anu teu salah niat mah. Maksud mentak ayalah paranti ngebersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian ala malakut. Aya tuh leuweuh wae tuh hese dagara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah karim. Lamun urang di zahir kuari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih. Budak teh kuari di SMP pakaian SMP kuari manehanana neuk digawe di desa make pakaian desa kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian gara PNS kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui kuari bupati ge pakaian lain deui gubernur lain deui presiden lain deui aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua masyaallah karim. Nah, ieu maka jeung tamakeun carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lain nalagan nu mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul qafi latifatul apa latifatun lapas latifatul qalb
hiji-hiji latifah aya nu kudu dibersihan kudu dia datangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali picenan nu garoreng engke tahali asupkeun ka kurang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garoreng na dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg iya hese dua deket takwari manaon sababna begitu jelema jadi mui hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong mah aing mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua mun nyeudeuk diteuk-teuk celi anjing bae mal bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram ih cenah kos kitu mah moal maju teman nagara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia nagara dorong aing mah lain dicaritakeun maju deuk nyaritakeun bersih roh sia deuk nyaritakeun kamajuan mah tah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batur ulah didahar je sok kurang dahar je cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian saku aing ieu mah keur carita deung kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikan ulai kaduhung maka kaduhung amat gede aduh mahusu teh basa bae mending leg-leg picet geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah geus dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saetik urang masok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu ngecemi geus sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pabajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong waktu kuari mah boho itu biasa tah eta kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nombor dulu orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrak kedeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek sehato illah nu boga hikam kula mah nyambung doang
cak Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula menyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing ih engke beda urang lamun oh heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan nah dumal aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atau asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya itu mah eta mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan kene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah naga lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset nagara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain deui teu berkah ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah urang di sawah di jalan
sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh iyalah pinu barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon masyaallah menang saminggu hejong eplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hateten neulepas sawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa caina ngemplang teu lila di pelakan parehejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian masyaallah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele segala aya gabus masyaallah ningali di solokan-solokanana ya karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak anti dinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan ku kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus bang ditau ya Allah keplok masya Allah eta lauk datang ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinu barokah ya Allah ya Rabbi mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing cabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 teu menang hiji jajan teu berkah teh ngaranna kos kitu teh loba teuing eupan batan meunang mah eupan hiji masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas deuk balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngoloso deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aja mana ngoloso deui teh kudu bebe jata kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim urang jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa masyaallah pare jaradi nu dipelaku manusia jagong jaradi nu dipelaku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding mah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu henteu lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa aqalnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula ka beladeuna ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama
kulantaran tengah denge ucapan-ucapan ulama atau fa'akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa Nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina ku ari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun ku ari teu diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan arareueuh ku ari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan ku ari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah ku ari anu boga 50 kontrakan ku ari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu teu berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4000 nu pararae sabada kapanasan ku ari dihujanan ku Gusti Allah geus 2500 nu paeh mejeunana Pakistan kamari 2500 keur panas maeh ku ari dihujanan ku Gusti Allah 1000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator sabaraha ribu Kashmir deui geus aya hampir 1000 nu paeh dah pararae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu aya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho atuh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun wah jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu ku gua dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen kumaha ge sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen kumaha ge kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kan hebat ulah sanawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap teu pernah sinis kanyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun enggak teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawawu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu nagara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade
ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih nah ieu nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji pada ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malaikeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya nama ngan heuleuh doang paling ya ieu mah nu bantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngablonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka ai mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam komplotan jurig kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah bae ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim isin wari istisqa urang ngajak saha ndek ngajak saha istisqa ndek ngajak saha pad istisqa bae instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae oh puasa heula
3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih ngomong kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu sini Mohon panas. bebek Panas. Wah kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan busak toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sabodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan belah pokona mah. Isi nu rek ari deuk isi kok embung. Sahabaturna isis kok. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Aya sahabat, Tuhan, ulah khutbah bae. Kunaon? Panas kami minta hujan. Langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan. Kangjeng Nabi tak oh bungah luar biasa. Datang kan teu bisa balik. Di masjid hujan terus ngegebrek bae. Kangjeng Nabi mapan di masjid ibu Kangjeng Nabi balik babari Kangjeng Nabi itu bisa hujan itu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyanda Jumat deui jeung Kangjeng Nabi. Begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui. Naon deui sia cek Kangjeng Nabi. Kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti. Kurang emang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan wajir. Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi. Masya Allah. Nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas. Aya teh ge nutas daun ngaranna istisqa di nelayan. Di hari penelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya orang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik itu menang gajaran pan teu datang ka maksud dong mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego. Hah, ai kamari sia. Ngomongin tahajud sia tuh. Coba hayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu. Embung. Mun ikhlas tu andieu karak daek. Atuh kiai bae, uai ge embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau. Lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan. Di imah masing-masing tingkatkan iman urang, tingkatkan takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah, penta masing-masing. Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali. Ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau. Bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah. Sakumaha Sayyidina Umar tawasul, sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa
sia cek Gusti Allah ningkat aja cek aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mantap ai kudu nama aman wa taqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi naorenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana mangabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan beh heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata orang takwakeun ka Gusti Allah ulah didelekeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh ka roh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendigi kabarieun le kuntilanak. Meureun sabangsa manan kitu ge nya. Teh tak bisa deuleur roh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Mutanam Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ai Makka Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh, nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh. Geus, ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja caknya nanti. Oh iya. Bagaimana di sana itu? Bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya, ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu-gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat. Takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna ge lain mah kayak ieu ngobrolna. Urang ngadang urang kadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Terus ngobrol juga. Tak besi aya di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol. Tah, engke ge haju aya engke ge sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh, masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung uyut. Uyut. Heuh. Lain jeung malaikat lain, aing jeung uyut cakena teh. Terus mah dasar dukun berenang nyaho aing dukun nyaho lain jakna teh pokon uyut bae. Aya kapanggih jeung uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Duh, kos kitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambe, urang maca Quran kaambe ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit.
Urang tahajud tengah peting malaikat nonton nyaun malaikat mual kaliru komo Gusti Allah. Masya Allah numentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge kepeting deuleu ditonton ku mana. Ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung. Henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu, waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangga. Di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat teh ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat mah ngobrol. Malaikat, heuh, tah mah kiaina sih kiai kos kitu tah nya. Urang turunan galedeg yuk. Agama lantaran atuh ieu mah anclub kabeh mah moal beres. Sejak di jero hate niatan gerak ka para ustad para kiai ulah sok milu raramean. Ti kuari mal beres ya mangis. Sebab Golkar main deui kuari. Asal Golkar gesudang deui kiai parem. Daek modar bae. Ucing tapi nu daek modarna. Beneran ieu mah parem. Golkar naik deui. Golkar ye sirungan deui. Tiba heula ge nu mareuman pondok pasantren kiai Golkar kuari hararudang deui. Maningan sidak kep sinu ku tunggal cakurang Karawang neuleukeun ka paculeun bae. Bagus dah hirup. Kos kitu teh. Mulai lurah datang. Assalamualaikum. Kiai aya. Kumaha? Eta naon eta? Ya mah kopi susu eta jeruk teh naon kula mah silaturahmi moal lingsem beunang tilu poe datang deui mau kopi susu deui aduh eta teh keur nalian da kos kitu teh nalian teh ngaranna yang tilu kali 4 kali mulai muka obrolanana ji atuh pan butuh pamimpin urang. Coba kira-kira nurada merenah bae atuh kakaler ka kidul Golkar deui bah aing mah sebel jasa ka Golkar beneran lillahi ta'ala Allahu akbar. Guru-guru aing ngajur ku Golkar sakitu bae aing mah ulah hese-hese babaturan aing beak ku Golkar karuhun baheula amanatna kieu mun hayang sugih cicing di Golkar tapi agama ajur. Tanyakeun ge katurunan kula di Doyong. Ki Ahmad amanat, Ki Hairun amanat. Tanyakeun ge ka urang Doyong. Mun sia beusi hayang nuturkeun pamarentah tuturkeun di Golkar sugih sia tapi agama ajur. Amanat teh kadedengekeun bae kana ceuli. Mun hayang boga segala rupa tuturkeun Golkar ngan ajur agama. Kadae ku ceuli sia. Kadenge sia. Balik ti dieu ke Golkar deui. Kiai cenah ulah sok gara ulah sok harengesan ka Golkar cenah jadi dieu ge loba tokoh Golkar. Balik sia. Ulah ngaji ka aing. Aing mah jeung nu baris nu teu partai bae. Kajeun saeutikan. Abe di sorgana teh dituturkeun ku Golkar aing. Kiai cenah tulungan aing. Gacak malaikat nah baturna ieu moal salah ieu sia. Saya Golkar baturna kajen malaikat ge kiai mah kudu ka neraka aing pan berat eta kos kitu indit sia ka ditu teu hayang we pokona mah aing beneran teu kudu ngaji ka dieu geus pokona mah beneran aing aing naon segala diupung plapeng ku Golkar pasantren beak tuh ku tangkorak sia kadenge ku ceuli sia asana Golkar anu balik sia aing mah moal ngajakan sia aing mah ngajakan ge aing mah aki-aki Haji Makmun we aing mah geus sukarolot kieu lah urang duaan we ngajina ngaji lah pokona mah geus tumal kebal deui nya mah teh ieu jadi aman ngaji jeung nu teu boga kahayang mah aman tiis. Jadi kuari geleget teh ka kiai nya kolot nya bisa ngaji aya santrian ajeng mimilu ka partai mimilu kiai otakna didengkul
ajur kan bener baik kamari rada engket-engket deui aya santrian barang kamari pilgub brosa teuing kaatutna kuari tinggal 2 santrina bener kamari mah 15 kuari 2 mau dibejakeun kuari ngaranna ku kula moal 2 deui 2 ge nu hiji geus bubuntel bae pastilah nu tatangga namanya oh tatangga aing nyaho bae kajen kumaha beak ulah terulang deui geus ya cara ricing bae geus lah pokona mah pilkada nu ieu mah cicing ngadoakeun bae aya pemimpin atuh urang kudu aya atuh nu karieu mah lulu geus ngadoakeun bae mun aya lurah camat ka ieu mah kunci ya lawang kunci kita jalan dapur bae aduh Gusti Allah boro-boro jadi wali titah tapa ka luhur gunung tapa ulah ngadegetan pilkada bage ku hararese boro-boro jadi wali zararuhu dileuweung nikmat ibadah ka Allah pajar teu berjuang padahal mah berjuangan we eta pajar teu berjuang padahal mah berjuangan nu cicing bae deuleukeun nu cicing bae masyaallah kadeuleu perjuangan daripada nu lelengkah ajur-ajuran sebab naon kabawa ka ditu kecuali teger nyana kena kabawa ka urang baik Golkar datang ka imah urang tundukeun sieun bener nya kalan Golkarna ulah meres ya ka aing soalnya gede ajur si Golkar ieu main deui sing adanya pokona mah aya partai Golkar singkirkan aing mah ka ustad jeung kiai doang ai ka lain ustad mah sabodo teh mah emang parantina ieu teh mah ieu nya kunya jeung ku ajur-ajuran ka hareupna Golkar mah jahat penjahat paling dominan adalah siapa nu ngomong aing ke deui aduh geus boga tetangga Golkar geus ulah dibatur pembunuhan di akhir zaman loba jasa sebab bibit pembunuhanana teu kira-kira gede urusan nasional sekupna sekup kabupaten sekup leutik deui sekup desa sekup tatangga kuari mah anu bakal nimbulkeun pembunuhan teh lain lalawon